lagu temani asena terpisah. Waktuku kecil ku gak tahu yang mungil as. Poe aya macamnya bor cengek kurang yeuh. Coba aya geus sekolah habis jam 11 kalau berangan manten gerak cengekna. Iconnya bor. Ah Jumat mana sorangan nyebor mah di kudusan jeung urang-urang mah geus rapi kieu mah nya diajakan yang nyebor cengek atuh. Kapan penghasilan urang tina cengek? Atuh urang teh nyebor cengek mal buah menang duit ci. Hayu atuh. Hayu. Ayeuna. Isuk. Dia teh manuk teh di parab caun, parab gedang, angger we teh disada. Wah bisunya dia aduh aing mah. Disada-sada ingin mah nikah. Aduh, teh dahar we loba tuh disadah henteu. Eta embe puguakan wae aing mah tadi euy. Can di parab poho deui tuh can ngarit. Heng. Teh disada-sada ya. Enon A. Itu tuh neng aduh embe meni gandeng nanti teh can diparab jukutna eueuh nam can ngarit yuk Ngarit. Nanya awewe ngarit. Heuh atuh nam. pan aduh mun ngarit sorangan mah moal rapi da ieu embe na loba ieu lah tadi ada aritna di saung kur cik gini hayam urang teh tinggal 2 siki na kamarana ieu nya waku care apa ulinnya hayamna geus mendung kieu euy ulinna urang bari neangan hayam sakalian cengek semantap kieu leudan ieu mah 2 minggu deui ge panen ieu sare joki mah euy tinggal cebor ieu mah tapi kita hujan ieu nya Heuh sigana mah ieu teh 2 minggu deui gen panen da maneh geus aralus kieu ya heuh da ieu teh maneh geus mendung kieu meureun hujan lah ting dicebor bisi kalah pae watuh nya maneh bagian panen we ya urang nyebutan ieu heuh tuh sok tah euy nu kieu ya anu meujeuhna dipanen mah ayeuna we panenna memeh hujan ieu teh munjal awing geus rapi euy jongjon nah itu teh juga cangak jeung si Riris kabogona si Kaslah itu di kebon cengek nah keringnya naon itu ieu mah mal bener euy kudu beja ka si Hutri sayangan heula Karena ini ya jukut loba loba embe teh udah 20 udah kita ngarit di hujan nih dia turun aja Sil, salah dok cang kok cek yuk. Ayo ya orang ngelengan mah geus asa paranas kelan we cabe yuk. Yuk. Hei, Bel. Kabeneran pisan mah panggih. Aing kabeneran pisan mah panggih. Kabeneran pisan mah panggih ya. Aya berita penting ge mah. Tadi si Cangak di situ. Dua anjing kabogona si Kaslah di kebon cengek. Nyongin naon? Kira jam tempo? Heuh kitu. Teu nyangka eta kena si Kaslahna eueuh heuh keur indit. Kalah duduaan jeung si Cangak. Ieu atuh sang ieu pergok bisi teu beres. Heuh atuh igot lah, Ayo situ bener ya. Heeh. Ya jemput lo mana euy? Ngarit. Mana gitu? Astagfirullah. Deng, mana dok? Budak morayo ngarit hujan kieu. Jeung naon maneh ngarit eta? Pan maneh embe maneh dijual, maneh boga keleci ta? Kalau beuki kan leutiknya, deng. Sama jeung marab naon atuh ye?
Dimana-mana lagi jukut mah jeung para embe mah jeung para jama lah. Aing pan embe teh dijual mah heueuh ngan aing meuli deui 10. Aing geus ngajual kebon pan. Cih pan menang ngarit ge boga embe. Pa embe paling ge marmot tua siki eta mah. Lah tinggal tunggu lah. Alah garat tuh. Paling gerak. Ah, sama aku nanti aing ge da lagi ngahinakeun marmot lah. Sareng boga monceng ek saeutik aing mah. Aing kena ngingu embe aing puguh-puguh dua duit. Terus jong balik we eta 400 menang sakarung ieu. Ulah. Ya dok, kunaon maneh kukul terus gitu. Juga anu tas ngambek. Kebenaran pisan mah panggih yo. Aya berita penting ya mah. Tadinya si congok gitu di kebun cengek di duaan yang si Riris kabuguna si Kasla ini. Terus curang grebeg. Aing teh pan keur ngari tuh itu tuh. Pugna mah. Oh si teh ngabejakeun dicangak kok. Tah tadi teh Pak Asrok jeung aing teh kalah ngahina aing keur ngari cenah jeung marmot. Gua marmot mah teu bisa eta heuh teu bisa ngakan jukut. Cok nage wortel lain marmot mah nya. Tuh eta jeung kabogo si Kaslay. Nyawa ka mana ka ditu kabeh balong. Tuh atuh namcang tuturkeun. Maneh nyaho kitu ka ditu jalanan. Aing teh nyaho ka ditu jalanan apaan? Ieu tuh cang indit ka ditu. Depan orang ge nyeri hate tadi kerja si Kido keur ngarit ujug-ujug dihina ku si Canget jeung ku si Riris kabogo si Kaslay heula atuh namcang udah gue. Tuh gue teh gebak ka ditu tuh si Canget teh. Ka ditu. Tuh yuk gua atuh yuk. Yuk, tungguan nanya. Berangkat ke kota yuk. Nah, sampai tuh dituan dia. Kemana dia? Kalina. Dulu tuh, sangat terus saya ini. Buat ayo banget. Main om goblok deh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.